warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes niti wancik memustahi nigang mangsa nuwaruya embara kabalarea bewara kaluhu alaya kanca baraya nu pada lemah sukri pribumi nu pada linggi mugi jantan mudingah wirehing dina dinten ieu pisan Sabtu kaping 18 Juni 2022 ku urang sadaya bakal kasekseni prosesi upacara adat paturai tinun murang kali siswa-siswi kelas genep Madrasah Ibtidaiyah Al-Awwabin sim kuning sapada kanca di sanggar seni lingkung seni Adijaya Sukabumi sejak ngiring au jabung tumalapu ngiring icikibung ringo wedang sing Sunda sasieureun sabaneureun ngiring agua ditinggal kaluput prosesi upacara adat paturai tinun sejak dikawitan sabar itu abah anu geulis anu kasep ku abah urang doakeun heula hidup mugi hidup aya dina kawilujengan Allah Subhanahu wa taala amin abah rek dieu geulai rek silang heula ulang jiat duhala hayang agung Gusti Nu Maha Suci Allah Rabbul Ijab nu ngawasa bumi alam ngangking langit jeung saban eusina negelis udah kasep incu abah anu saroleh tur soleha didoakeun ku abah hidup sing aya dina kabarokahan sehat salawasna jembar milik rezekina tur aya dina kawilujengan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah nu paling utamina hidup anu arek tinggalkeun ieu sakola sing tiasa ngalajakeun ka sakola nu langkung leuwih luhur alah panjang teuing mung sakieu nu tiasa ku abah dipapani mempageuh kaseut ke abah langtung ayeuna mah secang
terbalik deui ya teh. Hayang dihitung ku kabehan nepi ka 3 sok ah. 1 2 3 Panggawa siap bageun. Go on payung kade bral payungan itu abah nu geulis dor kaset arek ngalampayak deui uing mayeu kade Panggawa waduh sok ah brung Panggawa silakan pengawal pajajaran arek ngajemput tamu agung anu nyampang belah sini. Geser. Nah, sip. Ya. Silakan akannya akan gedena Tinu jantan Pradesa payung kuning kadia masinan ting guriak ting baranyai dia cahyan dikahiyangan nunglampur di payung tangtung papayung sangkalarasnya tumingkang beber komat lawang rembesi kusuma sekeseler pajajaran payung agung payung langit gumebyar lilayung kuning manuya jati rahayu Bagja abah mah tidak mesti jemput ke Panggawa geus dipayungan ku tamu agung ku payung agung tah ayeuna abah asa goreng tata titi mah bager kasep geulis lamun abah can ngariksakeun ieu rangsukan isin ku sepuh hidup nu parantos
nyondong tuh di paling hitungnya kurang riksakeun heula ieu rasukan sok musik abah mah musik abah mah teu bisa make musik sok prung kalinya sabab rewas menang tugas marupi utusan rewas abah bangga arek ngajajakeun ieu nu pasti rasukan samping poreng dipageun todong-todong rada condong kumis toplang diusapan mata pantes jeung kawesna saatos uak mapantes dia musik teh alah aya telepon teh ya teh disangkal teh ya teh halo bebek siga pamajikan euy bebek halo bebek bebek ini di sini bebek bebek kabur bebek sini bebek cai heula ieu ambuk apa orang kesemangat yang samen lain ambuk ka mana heula tuh bebek teh aku teh kudu make up heula biar teh oh make up heula heuh tingalikeun tuh aku teh loba remedialan tuh incu urang geus siap sepuh oge tos nyondong masih undang urang bagjakeun urang papakeun lain ambuk hari ieu diniwati mana datang ieu ieu teh adu dampit tadi teh di milu ya Allah Gusti Nu Agung teu bisa ngomong pireung beureunya siga nama telepon pun lah kembali nama urang bagjakeun tri urang sok hayu kapal ini ya urang kapayun gitu tuh kapayun itu urang tuh urang papakeun sok adinya badaya nak bayar prung tari badaya mengutipkan tari kesenian Jawa Barat anu diciptakeun ku seniman Cianjur
ayeuna diudangkeun ku siswi madrasah Ibtidaiyah Al-Awwal. Sampurna lu perantos-rantosan tuh paling itu Di mana? tuh tinggal Garulisnya. garelis jadi mah ya warga serang warga oke garelis ambu tuh tinggal istrina garelis tinggal lipat begetna karalasu tinggal dini akina para reot semua soalnya ayo lama alainya buat bismillahirrahmanirrahim urang bukakan lawang sigotaka urang jajabkeun ieu urang kali kalau janten sempurna sok rong kadinya urang rocon kudoa ieu urang kali urang sadayana budina ngadanget ayeuna bales arep bisa urang doakeun ku urang sadayana mugia ieu urang kali janten urang kali anu soleh anu soleh orang salam asap tanda mangga bagus payunak sapemida puji si bagus nah gitu kek abah ayeuna arek ka ibu kepala heula mana tante kudu kata puatara paling kudu kata pobundo Udah sopan. laras gitu Pada nanti belajar kesopanan. asal